myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dei sareng Bapak Yopi Andriana bade seperti biasa borangannya. Salam cinta untuk kalian semuanya ya. Seleting muka. Ai cinta teh nya laingan ukur kabogoh jeung kabogoh. Cinta teh ka mama, ka bapa, ka Allah, ka Rasul eta teh cinta. Tapi Bapak setiap nyebut cinta, yeah, cie. Mama nyebut kieu. Tuh, seri we nyebut kieu teh. Da cek urang Jakarta mah bentuk kieu teh namina teh bentuk hati. Tapi cek urang Sunda mah lope, Saudara. Duh kati mana asal usulna? Lop cenanya. Ai bahasa Sunda mah sakadangu-danguna. Keun wae da teu salah. Henteu teu salah nya eta oge. Tapi lucu. Contoh nu paragi wadah cek bahasa Inggris nama waduknya. Nu paragi wadah eta teh namina teh septic tank. Tapi cek urang Sunda mah pan disingkat jadi spiteng. Main bal, tapi kan cek urang Sunda mah jadi meng bal. Ya. Aya deui lamun merek Rinso tah eta teh kabeh paragi nyeuseum sebutna teh Rinso. Mama cenah dari Rinsona di mana? Padahal mah lain Rinso anu aya di bumi hidup mah. Aya Soklin, aya Daya, aya Boom, aya Jazz nya. Jadi di Sunda mah kitu. Ninyu pop mie, cek mama hidup cek nini hidup, ninyu Indomie, ninyu mie sedap, anggore disebutna teh sarimi. Nya. Sardencis. Terang sardencis pasti mama hidup nyebutna teh botan. Nya. Ai botan teh kan merek. Aya deui hit paragi obat nyamuknya. Hit tah. Eta teh cek kurang Sunda mah lain hit tapi baygon katanya. Jadi kabeh disebut teh sesuai merekna gitu nya. Kabeh disesuai merekna. Mohon. Tah, orang Sunda mah nu ciri khas orang Sunda teu sombong. Contoh lamun ka bumi teh sok disebut sasaungan. Yuk mampir heula ka sasaungan. Gaduh kitu bumina. Lah, aya sasaungan reot-reot wae mah padahal ditinggal itu wah, gimana teh gedong. Agung. Lamun kana ieu ning, kana mobil. Ayeuna isukan cenah hidup ka dia mulih ti Bandung naik naon ja? Lah, aya we naik rorodaan wae mah. Rorodaan teh mobil. Aya cenah liwet-liwet wae mah padahal lain liwet, sangu daging, ayam bakar, eta nya lauk sagala. Tapi aya nu teu paling ngarenahkeun teu wanian orang Sunda ngarenahkeun naon? Ngarenahkeun istri. Gaduh teh istri. Ah, gaduh goreng patut wae mah. Teu wanian. Istrina teh kitu teh. Teu wanian. Presiden erek saha wae preman anu tatonan di dieu genep di dieu antingna di dieu murudul di geulana ku istrina. Pak, iya mama. Kan gitu. Pak, ini ada film nya. Kur kieu kan keur nyarekan anak buana. Kamu cenah. Jangan berani-berani sama saya telepon. Iya, Bebek. Itu di film nya. Kadang istri mah sok aya anehna oge, begitu na pan bade ka uleman. Aya baju teh dua. Nu koneng jeung nu hejo. Pak, ieu baju alusan mana? Alusan koneng atau hejo? Cek bapak mas alusan koneng. Koneng. Mending hejo wae ketang. Kara pateh teh kumaha mama. Koneng wae kitu nya. Heeh da cek bapak mah alus koneng. Ah hejo wae ketang. Ya tuh ka bener nu mana? Tuh pan tadi teh teh koneng. Lah bener rudet gitu nya. Akhirna nu dipake teh kaundangan teh nu hejo. Iya. Istri masak. Ya. Istri masak. Asak biasaan. Untuk kikianan da bapak malin istri. Biasaan. Acek istri bapak teh. Enak teh. Enak, enggak.
Ah nu bener, sok we jujur cenah kurang naon. Ah enggeus. Sok we jujur pan ame kahareupna urang bisa nan dirobah kumaha naon kurangna. Kurang gula, asin asin teuing, sareng konengna itu kental teuing, geus kagok tong dihakan. Piceun, pak tong dipurak teu eunah mah. Kan tadi teh nanya, gitu ya. Kan tadi teh nanya, mana anu urut tapi begitu dijawab teh gitu. Nah, ayalah muncullah sebuah istilah yang menyatakan terkadang jujur itu menyakitkan. Ya, terkadang jujur itu menyakitkan. Aya peribahasa Sunda nu jarang digunakan. Contohna anak sasatoan. Ya, anak monyet namina begog. Lain anak monyet ngaranna anak monyet deui lain. Anak anjing namina kirik eta teh jarang digunakan. Akhirna aya sebuah peribahasa bukan sebuah peribahasanya, aya sebuah babasan lamun leutik teh ya aing meni leutik sagede menel. Sagede menel ya sok kadangunya. Aing menel naon cik? Menel teh anak gajah padahal gedenya. Padahal mah cek depan ulah gitu atuh. Ye, meni leutik meni sagede pemper sireum gitu nyebut mah ya. Ya. Apa sireum leutik? Ya. Anak sireum berarti bakal leuwih leutik. Pempernya jadi kumaha gitu ya. Pemper. Tapi ieu mah nu disebutna teh yum, mun sagede menel serius. Padahal menel teh ieu nya gajah. Punten deui nya, punten ieu lain jorang ya. Sebuah penelitian mengatakan munding teh hewan anu paling setia. Tapi sok disebut lamun aya jalma bangor, yuh eta mah cenah kumpul kebo wae cenah kumaha ibu-ibu kan nyerocosnya. Ibu-ibu sok kitu mau tanya. Ongkoh tatanyaan tapi sok adengi. Ida mah cenah gen kamari cenah ulin jeung lalaki. Ongkoh tatanyaan tapi tarik kitu nya. Tah jadi dina peribahasa eta teh sok aya padahal mah munding mah setia tapi sok disalahkeun. Sagede ieu cenah nya, aing sagede nya. Eta mah cenah kumpul kebo wae, padahal kebo mah setia. Bahkan buaya, tidak terang buaya. Lamun cek bahasa Sunda nama buaya. Buaya teh hewan anu tara ceurik, lamun sakalina ceurik berarti eta terek paeh. Tapi lamun aya jalma ceurik, heuh ceurik teh hayu wae ceuriknya. Ceurik palsu sok disebut air mata buaya. Mane mah palsu. Padahal buaya mah tara hayu wae ceurik, bahkan sakalina ceurik eta teh erek maot. Buaya mah pang tara ceurikna, tapi sok dipitnah deui wae. Air mata buaya cenanya, ai buaya teh palsu kitu nya, tara ceuriknya. Terus di aya dia anu jarang anu susah dihartoskeun teh di Sunda mah nya. Seperti rorombeheun. Oh, eta teh bahasa Indonesiana. Naon deui nya? Tinggiriwil lamun nguseup. Aya pas aya nya bahasa urang Jakarta, urang Sunda nu lila di Jakarta sok-sokan hayang ngomong ieu nya. Ih nenek, kenapa tuh itu kaki nenek teh rorombeheun terus. Dah mana teh mikir, bang tadi ya, ih cenah kakak mah mancingnya, ini bagus, ini tinggi riwil saja. Dan memang geus hese gitu nya, memang geus hese nya. Tapi awas, ayeuna zaman HP lamun dianggo sae bakal sae, lamun dianggo butut bakal butut. Awas HP teh tong sok dianggo nu karitunya. Komo ayeuna kan, lamun zaman dulu erek Mam, doa heula Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ayeuna mah lain. Kela mama. Cekrek. Wah, geus segala eta nya. Foto Quran, cekrek. Ngaji dulu, guys. Di masjid. Pengawasan dulu, guys. Kur salat. Subhanallah dimi. Salat dulu, guys, sebenarnya. Sagala di kana status kan. Ulah lah, komo kata-kata kasar ulahnya. Ulah ieu mah dina status anjing teh si Asep mah teu baleg, buku aing ngodon di pepaling. Misalna ulah. Pokoknya setiap orang bade ngetik status, setiap orang bade ningali status tinggalian heula. Nah eta teh urang teh leres, nah eta teh henteu nya.
ulah sampai HP teh jadi bumerang, ai bumerang teh jadi memalak ke urangnya. Aya deui dina HP teh sok aya tanda baca anu salah. Kita pakai kerja kelompok butuh daun kalapa. Si Asep nanyakeun daun kalapa tos aya. Si Asep nanyakeun kasih Rida kerja kelompok ceritanya daun kalapa geus aya tapi teu make tanda tanya. Pan ayeuna nya mah kudu make naon? Ku si Rida dibaca teu make daun kalapa geus aya bebeja kasih pita daun kalapa teh geus tong neangan. Yo cuk si Asep daun kalapa geus aya. Ya, jadi bingungnya. Daun kalapa geus aya. Oh, berarti geus aya di Asep. Pas si Asep datang, Asep mana daun kalapana? Lu pan aing tadi nanya. Daun kalapa geus aya atuh si Asep teh. Nah, mana magi bebeja ka urang daun kalapa geus aya, sudah ada teu make tanda tanya. Gelut we, kata gelut ada kerja kelompok teh. Gara-gara si Asep isukna deui kerja kelompok misalnya teh kudu make minyak goreng misalnya teh rek naon ya minyak goreng geus meuli ceuk si Rida dibaca deui si Asep teh nanya minyak goreng geus meuli ku si Rida dibaca minyak goreng geus meuli oh si Asep geus meuli bager euy lah tinggal ngadubitan geus Asep geus pita tong meuli isukna datang deui si Asep mana minyak gorengna kan aing tadi nanya minyak goreng geus meuli da ieu mana mah bebeja atuh si Rida teh minyak goreng geus meuli tuh nya awas dina status teh nya dina status tanda baca ka benernya tanda baca ka bener. Sekian ti Bapak, mudah-mudahan teh aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,